Cuma mayo ya teh abah ya bade ngahaleuang dari tanagaan heula tuh nah. Eta daging naon bae eta teh? Daging jika daging kalong eta teh nu kabaringan ngala. Daging caru lah ini. Oh, daging caru kita disebutnya. Daging caru itu. Mana perdagingan ya, Mak. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dulur. Tepang deui sareng seni petualang budaya. Kalarasan dinten dieu nuju halodo. Teu aya hujan, tah simkuring sareng Abah Yoyo sapara kanca hiburan rutin ya. Hiburan rutin yang sering dilakukan oleh Mbah Yoyo bersama putra-putrinya untuk melatih vokal ya, karena memang mereka ini adalah penyanyi ahli olah vokal ya. Dan tidak hanya itu ya, lu nanti juga sampai malam itu ada sindiran sama Mbah Yoyo. Saya belajar sindiran ini ingin mengenal sindiran itu seperti apa ya orang Sunda. Oke, supaya tidak nyangkolong karena waktos, mari kita lajangkeun ka parayun sadayana. Kuripu kaum magang kakak senang aku bikin aku jangan kuriling selama karunia olahraga kenapa siap nah bajakan
Apa rasa
itu aja mainan orang hati pasti Apunten ya, kadang pakai musik. Oh gerak. Itu mangga itu nya. Bisa begitu. Ini semacam model sindiran heula gitu kan. Tapi ditemangkeun gitu. Lain nadamna ulah nadam sinden. Gitu. Gitu. Itu naon? Nu meleduk. Tasak besi kahuruan. Kunaon? Nu gelis jamedut gitu. Si goreng teh timuruan. Tarikeun we. Sangka ayakan carang jodang deui cara aya kahayang jodang deui datang deui Iya kene. kesangka gening kesangka manehna bade satya tapi geni nyatana orang ukur ngabibira dari aya deui nya teh numpat teh Gua mata. baju hidung kancing tangan dikaput bumerang awi nunineng eueuh liangan kaliput liang cai we terus dah. Terus mah kembali eta. Ya pokona mah kudu kitu we eusina. Kudu kitu atuh. Da teu kitu atuh teu enak. Jadi moal aya gegetna gitu tah moal aya eusina. Kini dina luban katinihan ucang kedong nini teu bisa hudang katinihan ku si medong si medong berapa ada teu hidang ini teu bisa hudang Aduh aya kituna ya. sindiran ngaranna Sindiran deh. Orang Sunda teh sindiran mah teu resep. sindiran Asa kumanya apa lamun orang Sunda teh sindiran gitu nya teh sindir gitu. sindir Da eta mah pokona sindir sampir sasa ciloka teh sasmita kasa sasmita eta mah ku kode ngicep eta kode kodenya ulang ngepasir nah eta sasmita kode Benyo.
Aduh Kan ampun. yang udah loba ya. Ya kudu balatak bae teh Saya kudu. tak. Kudu aya. Kudunya kudu urang kudu bener imah mah imah kan kudu ketihang palang gigi. Lah kitu. Paneer, usu, kudu lengkap. Cacingnya kudu lengkap di bahan. Paneer palang dada teh kene nya Bang. Palang dina paneer teh aya bahasa paneer teh. Dan yakin barudak ayeuna kadang-kadang kalau naon paneer sih. Paneer dina bahan imah. Tanya. Panggungnya paneer. Paneerna ini. Eta dina paneer disimpan gitu kan. Dia naon cenah paneer teh. Kadang-kadang nyebutkeun paneer kalau teh jolang gitu teh. Iya. Jadinya kan arti kan masing-masing boga beban, boga tanggung jawab, tihang ki panah. Panangeuy ngaranna apa? Bana eta nangeuy, paneer mah nya teh pahalang gigi. Malang. Anu teu kadedetkeun tapi maksudnya membatas jarak yang dilihat ku paneer. Jatuhnya paneronya mah. Kan aya teh dina bahan ogapan. Kebasaana ge manehna dia kaitkeun kana jelema. Yang masana ulah berguna nah kana tihang centang. Dijieun pamiku bangkung sudah hirup teu gunana paneer dengkeng. Palang gigir nyengir. Padahal teh sama aya guna. Anu bengkung diteukeun ponok di siku-siku. Benar. Jadi Anu dengkeng diteukeun jadi pak jadi kuda-kuda. Dituna di luhur tengah tempo. Kan berguna kan? di setiap kita aya siloka teh aya artina, aya gunana. Aya anu sangona dia suluh. Nya Jadi bahan bakar. gitu Nya nya. guna. Anu di Korean mah kadinya ya, Pak. Kalau asa orang satu bahan kabungan anu kawas apa berguna kan? Iya gunung. Itu gunung, iya gunung gitu. Diadukeun ngabaladung gitu ya. Itu punung, iya pundung, marebutkeun geuning di bujur budug. Nah, gitu. Bujur budug bae di budug. Mata Cau klosok parebut. kepok, cau hurang, cau siman layar jantung. Tung kapok berjuang, merah putih sang kanang tung. Tega. Deh. Kue belut di pasir waru, dibelem di pasir panjang. Minantu gelut jeung maru, marebutkeun sisir panjang. Nah, sisir panjang teh naon? Oh sisir. Oh sisir. Sir. Sisir. Sisir. Sirik. Lain siriknya. Oh, tahu. Kan kawin sirik. Ide. Ampun ya. Duh. Ayo ngapalkeun. Oke. Ngulik. Aku kudu nyoba lamun teu kitu mah atuh kumaha atuh pareum atuh. Lawan bedana jeung mujijat, beuting muji bareng ieu keur muji. Isukan pakaian panggung nyawer pan. Tah, seniran. tah kitu. Sagala ge nya di kudu naon bah disebutna teh bah. Kudu diulik nya. Ulik gitu. Kehidupan teh sagalana gitu nya masing-masingna. Sebutnya kreatif kan dia bener. Itu kreatif itu kan. Jadi masing bidang-bidangna. Bidang kita Purwakanti ada Kreatif dina bidangna masing-masing banyak. masing-masing. Kudu kreatif itu orang Sunda mah lamun alam dunya lamun teu kreatif poek. Kreatif. Inspirasi naon ya? Hah? Enggak bahasa Inggris ya naon teh? Kreasi Kreasi dan inovasi. Lah. Oh, jauh teuing malah Tidak kayak roti subuh itu bisa bahasa Inggris teh. lah. Apalna teh kunci Inggris nih Apa mah. dari mah eta we? Yoi blok-blok. Good. Yoi blok-blok. Aduh. Nah, gini ada ari urang mah da letah-letah Sunda tuh. Sunda. Kudu pintar cenah kudu apal bahasa. Kudu apa? Tapi apal we aya bahasa apal. Apa dah? Sok loba di bengkel ini. Udah baik. Cukup ku apal we nya bah. Urang Sunda mah aya bahasa Inggris. Aya bahasa Inggris teh apa nyebutkeun. Apa bahasa Inggris mah? Heeh. Entoglem.
Nyuretisen. Naon teh? Entok di kolong banjur tirisan. Aduh ampun. Gitu we lah pokoknya mah. Nah, Tuh watlan yuk. Kawat di kaleng payu. Distik. Dustik yuk. Apa? naon tah? Kardus plastik payu. Gustik yuk. Akan dia kreatif, Pak. Kata Gitu. Inggris itu teh. Inggris. Jadi kenal gitu bahasa Inggris. Kieu kenal bahasa Inggris. Nah, ku bahasa urang mah dikenalkeun aja. I am tourisman, manager permen, mari mang emen, God morning my friend. Boy Senen, si EN ngehenen, salah kayak nyonen, nah Itu kan. Kan kadang-kadang anu sok nyonyo teh kan aya di kandang nih. aja dia, nah di kamar ya ayah. Aya nya nyonyo. Kata ayah barangkali ke nen kapan nyonen. Nyonen. Eta kan anu di kandang sapi ge aya nyonen meureut. Ayah, Nen sapi kan beuneu. bukan si nen. Oh ini tadi urut, nah amak mah itu mah, sapi ngamuk kan. Kunaon teh? Ini hari iya jangan ini paras ini diurut kan. Itu tuanya udah kebagusan. Soalnya berenang, eta iya diurut, anu di luhur diantep. Yang anu luhur wis apaan teh? Susu wungkul cenah tuh. Ngebadung. Ngamuk. Susu diurut, anu luhur diantep cenah. Kan bulan sepasi cenah kok ieu. Dicukurna eta mah sabulan sapasi sakalinya. Iya, cenah sapi teh rambut bulan sapasi cukup rambut gua growi gepa. Itu kena eta mah bulan sapasi. Oh sebenarnya nu bok urang-urang gitu bulan sapasi nya. Ai ieu mah. Apa siong keretek teu kabeuli. Naon tah? Ya bu gondrong keretek nyolokan ceuli gitu. Tamah jadi gondrong. Ah, gondrokeun we pisan mah. Lain anu na puso cenah narik muning gitu. Kumaha tah? Muning teh Jawa aduh cenah. Ngamuk cenah teh kitu pacaran teh. Oh ngamuk ketemu. Ngomong kan di ini talian ieu teh sebut teh naon teh lah. Kaluhan naon teh. Naon gitu teh disebut. Tiruk kieu. Dirojokan irungna. Kata muning pebedas-bedasna. Ngamuk eta mah katurun tina truk. Gojlung eta. Wah. Jelema mah pun ka eta mah asli anu dagang gak kata rubruk dagang kaki lima di jalan. Ngamuk. Dulunya yang hiji masa capean ditewak sih. Nyurup cenah ka urang ini aya nu ahli. Muning ge nyurup. Nyurup. Jadi si ngamuk teh lain sa, ngamuk-ngamukna nyurup. Nyurup. Tanyakeun cenah di tanah hayang naon cenah ieu teh karun ti mana tidak karun muning naon cenah. Repekna cenah cek patarangan eta teh hayang jadi supir, hayang jadi supir na teh. Da gede mah asup sok cenah ieu. Eta mah cenah dedetkeun ka jero cenah ku eta. Nabong cenah kieu. Spion ku tanu ku cenah. Muning. Wah, hayang diharup jeung supir. Cager diharup betul apa cenah. Jadi Eta apa yang diupna cenah bohon nelapokan. Supir mempet ka sisi cenah. Eureun ku muning ge kan ku awak nu kuduna eureun. lain mending tehnya cucu kah. Dasar penting. Aduh.